Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Neni Nur Alia. Dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji materi nyaeta dongeng. Nanging sataacana simkuring umajak yuk urang teken heula tombol subscribe tur like na. Nuhun. Medar perkara dongeng tangtos teu jadi hiji hal anu aneh pikeun urang sararia. Margi ti aalit hidup pasti atanapi kantos ngadangu. Boh eta dongeng tina Indonesia atanapi dongeng tina bahasa Sunda. Nanging hidup uninga teu acan kana wangenan ciri-ciri sareng jenis-jenis dongeng. Upami teu acan, yuk urang pedar sasarengan. Nu kahiji aya nu disebat wangenan dongeng. Wangenan dongeng numutkeun Budi Rahayu Tamsah nyaeta carita rekaan anu merek kesan pamuhalan tur relatif parondok. Jadi carita-carita dina dongeng mah leubet ku hal-hal pamuhalan. Naon pamuhalan teh? Teu asup kana akal. Hal nu kumaha nu teu asup kana akal dina dongeng? Contoh dina dongeng Tangkuban Parahu. Dina carita Tangkuban Parahu Dayang Sumbi nikah sareng si Tumang. Eta kira-kira asup kana akal teu? Henteu, margi dina realitana teu aya jalma anu nikah sareng sato. Eta ya ngeunaan dongeng. Teu sakabeh carita bisa disebut dongeng. Kusabab aya nu disebat ciri-ciri dongeng. Naon wae nu kalebet kana ciri-ciri dongeng? Kahiji nyaeta mangrupa carita rekaan. Jadi carita-carita nu aya dina dongeng mah eta esturing jijieunnan. Dijieun seolah-olah siga nu nya kajadian. Ras anu kadua, dongeng sifatna turun-temurun. Jadi ti nini urang dicaritakeun ka indung urang, ti indung urang dicaritakeun ka urang. Jeung rata-rata jalan caritana teu beda. Contohna jiga dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet ya. Ulah bari ningali ka diri sendiri nya monyetna. Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet, tidinya aya jalan caritana si Kuya jeung si Monyet maling cau di patani. Tah tinini urang nepi ka urang eta sarua malingna maling cau henteu sugan robah jadi maling motor. Entak disebutna turun temurun. Terus anu katilu sumebarna sacara lisan. Jadi dina nyebarkeun dongeng biasana tatalepa. Tadi teh da biasana dongeng mah sok didugikeun nalika rek nyarikeun budakna atawa ngarepehkeun budakna. Tah sok aya istilah dongeng ngabobodo budak cengeng. Kitu nya. Ciri nu kaopat loba ngandung hal-hal pamuhalan. Nu tadi teh dina dongeng mah loba hal-hal anu teu asup kana akal. Terus anu kalima anonim. Janten teu kapaluruh saha pangarangna. Sok hidup apal teu Tangkuban Parahu saha pangarangna? Teu aya. Mantak disebatna anonim. Tah ya, nu kagenep cirina nyaeta miboga ajen atikan. Jadi sok sanaos nya dongeng emang jijieunnan tapi aya amanah atawa aya nilai pendidikan anu rek ditepikeun ka urang salaku anu ngadangu atawa nu maca dongeng. Kitu nya. Dina dongeng aya nu disebat
papasingan dongeng atanapi jenis-jenis dongeng. Nu kahiji nyaeta fabel. Fabel dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan. Contona sakadang kuya jeung sakadang monyet, aya sakadang peucang jeung sakadang buaya, aya oge gagak hayang jadi merak ya. Nah eta teh contoh dongeng-dongeng anu kaasup kana fabel. Anu kadua parabel. Parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun makhluk biasa. Contohna si kabayan. Seueur pisan ya dongeng ngeunaan si kabayan. Aya si kabayan ngalarangka, aya si kabayan ngalatutut ya. Terus anu katilu eta legenda atanapi sasakala. Ieu dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasalna hiji tempat atanapi tutuwuhan oge sasatoan. Contohna dongeng Tangkuban Parahu, sasakala Situ Bagendit jeung rea-rea deui. Nu kaopat aya mite atanapi mitos. Jadi ieu dongeng anu eusina nyaritakeun makhluk halus sabangsaning jin nya, buta. Contohna nyaeta wewe gombel. Nah, nih urang nalika keur alit sok digeunggeureukeun lamun ameng atanapi masih kene ulin sareupna pek sia ditewak wewe gombel cenanya. Eta salah sahiji contoh nu kalebet kana mite. Nu kalima aya nu disebat sage atanapi babad. Ieu dongeng anu eusina nyaritakeun sajarah atawa peristiwa-peristiwa anu ngandung sajarah. Contohna Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang. Tah nya eta nu disebat kana jenis-jenis dongeng. Salajengna aya nu disebat unsur intrinsik dongeng. Nu kahiji nyaeta tema. Tema teh ide atawa gagasan dina eta carita. Jadi intina eta cerita teh naon. Terus anu kadua aya nu disebat palaku. Palaku nyaeta tokoh nu aya dina eta carita. Aya nu disebat palaku utama, sareng aya oge nu disebat palaku tambahan. Palaku utama biasana anu paling sering dicaritakeun atau anu miboga lalakon. Terus anu katilu aya watek atawa pasipatan. Janten palaku-palaku anu aya dina eta carita teh miboga pasipatan atawa watek anu beda-beda. Biasana lamun palaku utama sok miboga watek anu hade. Beda jeung palaku-palaku nu sanesna. Terus anu kaopat aya nu disebat latar. Dina latar kabagi jadi tilu, aya latar tempat, waktu, jeung suasana. Di mana wae tempat kejadian dina eta dongeng teh, terus waktuna wayah kumaha kejadian dina eta dongeng teh, termasuk suasana nu aya dina eta dongeng teh, nu karasa ya. Terus anu kalima aya nu disebat galur. Galur nyaeta runtuyan jalan carita. Nah, nu disebat galur ieu dibagi jadi tilu. Aya galur maju, mobok tengah, tur galur mundur. Terus anu kagenep aya nu disebat amanat. Amanat nyaeta pesan moral anu arek ditepikeun ti pangarang kanu maca atawa pesan moral anu bisa dicokot ku urang dina eta carita. Tah kitunya materi ngeunaan dongeng. Kumaha tiasa kahartos ku rerencangan sadaya. Mugia materi nembe tiasa masihan ilmu enggal pikeun urang sarerea. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring dipikahatur, hapunten upami seueur kalepatan dina ngadugikeun materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hurip Sunda.